pisan motor teh Ki. Ki. Woi, Ki di mana? iya dia maaf ya kenal di sare kieu. Ki. Astagfirullah, akina aja di kadieu. Teu balik motor. Aduh, ampura. Yuk, duh. Nah, jadi kadieu atuh aki jadi ngaceleng jauh-jauh teuing. Dia teu waras sama motorna. Nah, teh naik Ki, naik. Aduh, asa kabel euy. Oh, Ki ampura euy, aing tadi ituna teu waras itu teh. Benar sama mau motor teh. Nah, dieu sok. Sok behar seutik. Baru, ini ngajualit deui. Ki Marjan. Astagfirullahaladzim. Sakti kieu si Aki euy. Pantau muka ku sorangan. Naon? Iya Ki, urang mau pasien. Kemana jelema? Beun penyakit naon eta pasien? Kieu Ki, mentakna nanti ngeskolot gak yang ngerek kawin eta si Aki teh. Oh. Apa lain penyakit teu kumaha? Bawa asup ka dieu. Oke, gua yang bawa. Ayo, urang kakak wa. Wah, ayo ya. Ayo. Geus teu kuat ya. Sok, awas ditajo. Nah, ayeuna mah Aki di dieu dagoan si abahna keluar Urang arek ngopi heula di warung sakedeung. Oh, maksud Amil. Heeh, amil heuh. Oh, Heeh, sok diuk heula di dieu ke si abah datangnya. Ayo, dagoan. Oh, mana ya si Amil teh lala teuing. Aik mah ngawenkeun aing teh. Tah, geus datang tah. Amilna sorana mah tah. Aik maneh. Nih, teh tah balik euy ku Amil euy. Aduh. Sia. Oh, Amil bodohkeun ya. Hayang geus hayang kawin aing. Nah, itu Amil. Oh, nungguan pengantin heula. Heuh, dagoan kok. Wah. Geuning geus aya sawer kembang ya teh dia teh. Berarti geus ter haki kawin. Cangempan yo. Oh, gila heng awi keneng pitalieu.